leres urang bagiakeun mangga nyangakeun kana urang. Eyang Bisma kapayun lenggahna kalayan ngahaturakeun sembah pangabaktus kahunyuk panjenengan eyang. Duryudana ditarima pembagiannya kalayan sembah anjeun ditampi kalayan hasta kali. Nuhun eyang haturan rawuh sepuh nuhun sakuning. Atuh kalihna ti eta hapunten bilih culangung kaula ngulem salira panjenengan kaya patempatan iya teu aya bayana jeung tos jadi kewajiban keur diri eyang sorangan najan bari jeung sifatna anak jeung incu tapi sampean anu cicing dina koresi kerajaan sasat jadi raja tangtuna naon rupaha anu dipan siap sayaga tanaga lan emutan timbalan ayana mangga antos ya paman kombayana pamandorna kapayun lenggahna paman kapayun kakang tua kaharep dorna kapayun nampi kana pangbagea Anger Prabu kalayan nyangakeun sembah pangabaktos kahunyuk panjenengan Anger Prabu. Ditampi nuhun paman bagea tiadi nuhun kakang tua kapayun atuh lenggana sawias cakap di dieu aya hareup-hareup teh de becerek nya jaram lo payun mah nyaho-nyaho pihujanan marek mawa sepatu bot tadi teh laras bulan gerah tilan atuh kali ti eta hapunten tina naon pihak kapatan ageng sareng alitna ngir malum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung miritna sacarana bilih aya cara nu kacanak di desa nu kabantun di kampung nu kajingjing di pakemitan utawi da sidik eyang mah omang mada urang atas barat ulang luar ngumbara ka negara astina teh bilih aya tata cara anu teu merenah kana mana teu sapagodos anu teu sapagodos sareng urang dieu muga bae tiasa hapunten Anger Prabu sami-sami paman oge kakak sepuhan hapuntenna geuning lawas ti lawas urang tepang teh mata senemayan deui amro wayana lobana pancen kewajiban we dipadepokan kaula teh kumbayana nuhun sami pun mang oge nembe nampi siswa-siswi anyar ieu teh mohon nya dupi ka itu Pak IP tos cair geus nya sami kitu ai sami lungsur makulana keur usum ospek enak teh mohon usum opsek ospek ulan ospek da eta ngan ai balelor geus kolot mah ai kolot ke balelor ulan letak ti korot geus deukeut kudu coplok ya untuk tawe tansah diajeng-ajeng purwa dinging silingi ka dieu mangga Anger Prabu gerak beunyer beas ulah dinging clear genang siloka naon rupa pamaksadan timbalan pemang nampi nuhun ku digasik ditampi enggalna ditanya purwa ngahaja ngulem sadayana teh ka jurung kurasa kasono nu luar biasa ya sarua sami nger kadua nati eta nyaeta kaula teh sejak mukakeun nyaeta hasil tina musyawarah mangsa poe mangkukna ya musyawarah naon ngaranna meng uping cobi paman bade ku paman bae atanapi langkung sae ku Anger Prabu bae langkung paos bulan salira numawi dina mangsa mangkukna teh kaula para tos musyawarah sareng para dewan di sadayana menteri ya anu dina mangsa mangkukna teh parantos kauninga warta-warta di antarana
anu saliweran boh tina media citak jeung sajabana. Oh, masalah naik gaji para dewan nya. Rame dah. Gejleung marukan. Nya. Nepi ka sapoe 3 juta mah tuh. Oh. Asa teu sulap gaji. Nu mata ka rakyat teh rada ngareluh ieu teh. Ku ngupingna. Asa. Jadi tah sajabati warta eta teh kaula teh anu aya patula patali jeung Pandawa tah dina unggalna rapat musyawarah mangsa mangkukna nyawalakeun kajantenan 13 tahun anu kalangkung dina mangsa Kurawa ngajamu Pandawa ka Gajah Hoya ka astina ya nyaeta dina mangsa ngajamu teh nyaeta sajeroni ngajamu teh main dadu Leres. antawis kaula sareng Pandawa anu mangsa harita kaula hasil nagara Amarta diborahkeun ku Pandawa malihan saur salira sadayana utawi pini sepuh anu aya di astina menta supaya dibalikeun deui nagara Amarta ka Pandawa nya mangsa harita kaula ngajieun tanyakan heug lamun teh Pandawa hayang mibanda deui nagara Amarta kudu ngaliwatan hukuman 12 tahun kaca tahun nyamur 12 tahun leleuweungan katama 1 tahun nyamur 13 tahun anu cacap mangsa ayeuna parantos kalangkung 13 tahunna ya tangtuna yakin isuk jaganing pageto Pandawa teh bakal nagih Amarta ka astina nagih janji tah dina lebah dieu kulantaran para Kurawa sadayana saur manuk pikeun mertahan ke nagara Amarta ku kituna kaula umaja ka eya oge ka paman resi sangkan sami biluk ka kaula nyata pikeun mertahankeun ieu nagara Amarta kahiji kaduana nyuhunkeun kamandang anu langkung sae ngeunaan pertahankeunana ieu Amarta di Pandawa gitu ya kitu kasepuhan mangga gerak bejer beas ku salira panjenengan inggih kitu oge residorna jalma anu ningali ka Resi Bisma istuning katinggaluh lah bari jeung gigi deuk mastakan inggih ku caritaan raja anu ngomongna sakarep ingsun malah mandar bade mertahankeun hakna Pandawa nyata Amarta sedengkeun disedek sangkan biluk bari jeung kaayaan dina laku lampah anu salah kitu pangemutna ieu Bisma dorna kasepuhan kumaha ieu nyanggakeun kasepuhan gini kasaku hayang ngajerit meratan langit ngeceak meratan jagat mun kongang nah Pandawa teh nepi ka dikakaya diperwasa nepi ka mangsa ayeuna teu boleh dinyanyari we mun kongang mah hayang cumarita tapi nyanggakeun salira salaku sepuhna ya Duryudana timbalan eyang eces jentre atra pertela ngembang golet naon rupaha caritaan anjeun cindak anjeun teh rek mertahankeun ieu nagara Amarta bener dawuh ya dina lebah dieu eyang dipenta kamandang ngan dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa cobi
hidup asa tepayus mungu di ratu telayak mungu di raja tegining mungu di pamimpin laku lampah netemu nasabah seperti itu semena-mena maksudna asa tepayus hiji raja lanca-linci luncat mulang udara tina tali gadang jalir terjanji jalir tina janji sulayat tina carita anu sakumaha janji anjeun yen Pandawa bakal benang hakna negara Amarta lamun seuk ngaliwatan hukuman 12 tahun katambahan 1 tahun nyamur dina sajeroning nyamur ulah kapanggih tuh daras sedengkeun Pandawa teh kiwari geus cacap kana tugasna eta waktu teh lain waktu anu sakedeung Duryudana lain perjuangan anu gampang perjuangan enteng lain perjuangan anu enteng nyorang hese capek susah payah pahit ketir lara jeung balangsa guru cileuh kentel pejit guru cileuh kentel pejit paribasana arang leuleungannya sedengkeun ayeuna cacap kana waktu anu ditangtukeun yen anjeun rek mertahankeun sarua jeung anjeun teh munafik jadi raja anu jalir tina janji sulaya tina carita tuh nya nah ada lebar kana kapangkatan anjeun salaku raja lebarkan wibawa harkat wibawa komara nu jadi raja bakal luntur ditahareupeun masyarakat lamun teh aya hiji pamimpin anu jalir tina janji kalau dosa tahu pikir ku anjeun ayeuna anjeun ngekeuweuk harta banda nah harta banda bakal jadi jaminan kebahagiaan hidup anjeun di alam dunia bakal genah hate bakal Duryudana dah sing inget urang teh manusia manusia bakal kena kupati hirup kakungkung kupati maut dapat dimangsa mun datang sok rajin ngerodoho hanteu pilih-pilih mangsa kadang berang kadang peuting mereka teu ngabongohan kadang awewe kadang lalaki kadang nu kolot kadang nu ngora nu leuwih ti heula nu bakal maot teu pandang bulu dina mangsa mulang kalam langgengan manusia beda jeung sato seperti anjing buduk di jarian paeh samat bilatungan tapi manusia sajabat di bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu pertanggung jawabkeun ku dina sewang-sewang sedangkeun pagawean di alam dunia goreng yakin pangeran moal make jeung ngasupkeun ka sawarga sabab eta mah bagian neraka nya kena ku panyiksa urang teh moal megara cara orai salana muasa neng-nengna di alam dunia marek lana atuh jeung deui ai Pandawa teh dulur anjeun dulur saturunan ini ngaran-ngaran dulur jeung raya jauh silih tepungan anggang silih teang gering saling ubaran poekeun saling caangan tuh lar jeung dulur teh komo ya saged kitu oge jeung batur komo sagetih atuh hartina eyang menta supaya ka anjeun pikeun masrahkeun ieu nagara Amarta kanu hakna ulah dikekeuweuk paman bae antep tong dianggap bulan denge we asup curi kenca asup keluar curi katuhu teh eta anggap we angin antep anggap we angin lalu nampi kana piwejang salira eya nuhun ditampi ditarima ditampi sok Ya. sing jadi bahan pikiran ke diri anjeun ayeuna ti kasepuhan residorna supados tiasa mukakeun argumentasi dorna cobi dipenta ka kulotanana anjeun ya ada moal tebek ti salira pangitan kaula ge nya sami pasti idem hade kubasa goreng kubasa pek tepikeun saya waksa wakcakeun ayeuna wancina ayeuna ugana ya sakecap kapayun paman kapayun kakang tua itu wios mang cumantara cumarita mangga pek sae mah marak wong wiswano den nirangali sapisan
kasepuhan teh marak wong wiswano den nira kali sapisan kali sapisan Anger Prabu timbalan ama punten Tuh. Paralu narutus gunung palias derajang alas aringis nepis basisiran piluhur sausa pramut tihanap saebas dampal bilih melegung bekas lahan margi di nasina keterangan hade keneh jempet tibatan loba omong pipasyaeun Tibatan recok makulan. ngan dina lebah dieu anu aya patula patalina ngeunaan kawajiban Tuh. sabab ai kewajiban urang teh siling talingakeun saling wasiatan kuleungeuna jeung kulisana dibarengan ku kasobaran diunggal dina surat wal asri Gih, eta. margi datangna agama ka alam dunya teh pikeun jadi les pikeun jadi kadalina hate Tuh. sangkan teu ngalajur hawa nafsu ngumbar amarah teh sakama-kama hirupna Sangkat desa bulan. anu aya patula patali ngeunaan hak jeung batil anu pikeun dicampur baurkeun cing tiasa misahkeun mana salah mana bener mana suci mana goroh mana hak mana kewajiban Tuh. Mana mati. nya sakitu ngentep seureuna tuang eyang kasalira panjenengan ngeunaan ieu hak na Pandawa sadayana Tuh. punten dasarna lain geuleuh ieu mah teh tapi nyaah lir ibarat obat najan pahit oge wayahna telag da ubar Dalanong kengaranana gue atuh. Daya nurau. tak ayeuna sakumaha kamanang tuang eyang ngeunaan ieu harta banda moal jadi kebahagiaan pikeun keselamatan hirup laras Moal ngajamin. komo lamun nukcuk kana galur mapai kana riwayat yen salira meunang nagara Amarta hasil tina judi da main dado teh judi ya. Nya atuh. Padang basilat. Ladang tina basilat Anu teu munasabah. hasil tina judi ayeuna lamun tia hasil tina judi heuk diparapkeun ka anak jeung pamajikan secara langsung eta teh ngaracun anak jeung pamajikan jadi sumsum jadi balung jadi baga pangawasa jadi mani nu ngajadi kaituna bakal jadi patakonan jaga di akhirat engke Tuh. Orang cinta teh Bang. Nya. Surba jeung ngabaruang atuh. dina aturan aslina oge digemar gembor pasa ngeunaan judi teh naon judi di negara dilarang Ya. ku agama diharamkeun Nya, marukan teu dicegah. tapi numutkeun survei seperti mangsa ayeuna dewan-dewan salira teh rayi-rayi saya teh nepi ka 1000 dewan marahin judi online Nya, sararanu kana judi. Bulan. ongkoh ku negara dilarang tapi ku salira ku dulur salira nepi ka dipararake Dipilampah we bulan tuh. ieu kritik sosial yang nepi ka ieu Beres. pasikeun ya da asana mah teu kurang harta negara aset teh Nya. loba keneh aset-aset anu geus kakerit di negara Amarta Nya. karunya rakyat digunjang ganjing Karunya kadungsang-dungsang. ku ayana salira ayeuna ngajajah negara Amarta harta ratusan triliun mincak nah aja pikeun kamaslahatan negara aslina rakyatna Nya. da asana teh atung kene Daya onyoina bulan. ana ditingali si horeng geuning aset-aset ngajajah menang hasil jajahan di negara Amarta teh asupna teh kasaku salira jeung dulur-dulur salira ke negara Daya ke negara. Naon kontribusi. punten seueur keneh poe di negara aslina teh anu kedah direngsekeun Seur margi naon margi punten ieu mah sanes mapatahan no kayam ditanggo jaya kamari margi salira
katingali pisan dina media-media mangsa kerjadi Tuh. jadi pamimpin baheula janji karaya teh salira rek bakti ka negeri sabaraga ka negara malah rek nyumpul ka rupa janji-janji nu can karealisasikeun mangsa harita Nya. Pada ukuran sumpah. nepi ka ayeuna tina ngudak 100% 50% oge henteu nu karealisasikeun teh Dah. jauh kene Yang angaya. emut Nya. rahayat geus nagih rahayat geus nagih kana rupaha janji-janji salira mangsa harita nepi ka ayeuna ka mana Realisasi awong-awongan masyarakat teh cumaritana teu cara memeh kerjadi daek abruk-abrukan kaunggal kampung Nya. cara memeh kerjadi daek aprak-aprakan kaunggal desa muluk-muluk janjina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah ari geus jedok Ya. jadi kursi pemimpin Nya. jadi pemimpin mana buktina Kenyataannya mana tuh bulan? coba kali dina mangkukna salira gegemborkeun gaji dewan-dewan ralaek Nya. Oh. ai geus beres teh geuning jaroget nah eta teh nepikeun kaprihatin masyarakat Ya. nyinggung teh Nyolok mata gitu teh bulan. cobi make jeung aya anggaran beas 12 juta sebulan Nya. emot ku salira rahayat ayeuna diiming-iming ku bantuan sosial Ya. di luhur ngomong orasi bantuan sosial ai di lapangan nepina teh kadulurna we kabarayana salira kene Loba kapegat oman. Kuno wawu heuh Nya. emot kana badinya Jeung kroni-kroni nawe. mang sanes geuleuh ieu mang teh sarua kaciwitkeun ka bawa daging naon sabab loba anu geuleuh kadorna pajar keuna ngantep ka Kurawa pajar keuna ngantep ka Pandawa sabab geus apa kabeh oge yen Pandawa Kurawa urung nangtung siang lempang jadi raja jadi jabat di negara teh tah dididik ku niki patut Dasan kitu teh geuning. ayeuna anu boga anak murid kajen nirca nahan nepi ka ngantep tah nu kieu teh ka bawa goreng Kacore nya kolot mah. Bentik culuk. pajarkeun penjilat Nya. dina TikTok nepi ka loba nu ngomongkeun dorna goreng #kempreng Hashtag tukang tasbih, hashtag engkong teh bener. cobi taya teh kulantaran loba janji anu teu bukti itu ieuna tah cacah karahayat ka batur kitu geuning borehean teh salira kadulur geus kitu komo ka batur Ya lebih buang. nger mengpeung urang hidup di alam dunia mengpeung aya kesempatan mengpeung urang masih kene aya nyawa dina raga urang babalik pikir kurang hijrah. urang hijrah da moal kieu wae urang teh Sementara muasana enang urang kieu wae teh Sementara gitu. sementara idunya Kursa liwat. taku kituna tangtuna mang dina mangsa ayeuna waktu ayeuna supaya nyuhunkeun dipasrahkeun ka nu hakna anu aya patula patali sareng ikatan janji salira Jo. sareng tuang wargi nyaeta Pandawa teh sakitu nu kabeh atur nuhun nampi rebu nuhun laksa ketika bingahan kasepuhan lorna Ya. nas tah dina larasan dia pan aya dewan-dewan Kurawa Aya menteri-menteri. supados katingali kalayan kasaksi kusadayana Jo. wireh biasana saur manuk teh nyata keluaran kesepakatan bersama Nya. suara terbanyak. kalayan urang pake poting bae kakang tua poting kumaha urang canak suara mayoritas Terbanyakna bulan. meh katingali demokrasina Ya.
tangtosna oge raja bakal ngilu kana sora anu panggedena. Waduh. Ya. Kumaha Dorna. Udah mau jauh tidak sangkaan gak sok lagi. Ya. Geus kabaca. Hei para dewan Kurawa. Keluar. Raja urang Raja Agung Prabu Syudana. Aya pikir sanaon keluar. Hiwari teker ngungun ngangluh ngeunaan kaputusan. Tuh. Wireh Pandawa teh hiji mangsa bakal nagih janji. Nyaeta negara Amarta. Tuh. Nah, aya dua kaputusan. Naha urang pertahan ke negara Amarta atau urang pasrah ke negara Amarta. Supados Sumarita Sarya. Pertahankan. Ulah didenge si Dorna mau pertahankan. Jelema kengkong ulah didenge. Mun muda kena sora seueurna mertahankeun aya kana 80%. Nu masrahkeun aya 20%. Kitu kakang tua. Ketingal? Ya. Kabuktosan. Da mah henteu geus asup amplop teh. Geus kacocokan mah beda. Kawas ketinggali demokrasi padahal disimpingan disetting. Jadi kumaha tanger? Nyatangtosna sangkan kaula katinggal raja bijak. Sakumaha dewan-dewan teh salaku perwakilan rakyat di negara Astina. Yen bade mertahankeun ieu negara Amarta. Pajarkeun teh perwakilan. Nu kitu diwakilan. Jadi nya kaputusan kaula parantos buleud. Supados sadayana saur manuk oge salera duaan kena biluk kana wijakan kaula. Bade dipertahankeun ieu negara Amarta. Hidup Raja Agung hidup. Hidup Raja Agung hidup. Prabu Syudana hidup. Hidup Prabu Syudana. Kurang balik be. Ya. Kurang balik beda ka era-era naon aja dia. Eueuh guna. Dipandang henteu. Ka bau-bau sumut ngomong oge. Nya. Heug kumaha maneh bae. Ngan sing inget pangeran moal nyiksa jeung ngaganjar ka saku makhluk angin makhluk kudu eling kana siksaan jeung ganjaran. Tingalikeun ku maneh. Bagea kasep anak mah. Ya. Nepi ka teu ngajawab teh si kurang ajar. Abu budak. Awas ya mau dibere lobster ku aing. Ya. Mau dibere jamaro. Rek dibere aing ku si Pajaro Ya, beres atuh. jeung ku Kang Lili awas ya mau dibere hiji wae oge ku aing. Ya. Sorangan bae, sorangan aing. Kumaha Yudhistira salamet. Arjuna kabeh salamet. Duh. Daya nu comcai. Dipikahayang ku siap ae teh geuning salamet kabeh. Duh. Ulah goreng HTI akang mah teu ngadoakeun kitu. Duh. Ya. Walayan apa kana hate kangkung lintang di kangkungna. Tenang. Walayan apa kana tapak meri dina leuwih lintang di merina. Tanya ka hate sia. Ya. Da sia ngarepkeun aing Pandawa paeh atawa hirup. Nya tangtosna oge kaula teh ngaharepkeun Pandawa teh hirup. Kitu. Nya mana buktina? Ya. Bukti sia hayang ngarepkeun Pandawa hirup teh naon? Mana kenyataan? Jawab. Teman, Gos deui, gos. ulah eleh gos atuh. Tong eleh gos keur ieu mah. Ya, kudu wani we. Sentak deui itu mah. Ya. Ulah eleh. Kaluarkeun sengeh teh. Ya, kusungkeun dada begitu. Yeuh ulah goreng hate euy. Abongkena mah urang leuweung. Ya. Meureun budaya di leuweung nepi ka dipake ka dieu. Ai. Ieu teh puseur daya ya. Ya.
cik atuh lamun urang kampung rumah cing bisa ngotak maneh mah lain kampung lain dusun lain di leuweung Ya. Ya. Power mengodong tuh. kaing mencerong geus belajar Ya, molototan nih kula. molototan di gerung si teh udah si teh RX dan saat diajeng-ajeng bade naon ka dieu yi naon bade naon Go. naon bade naon teh kawas jelema anu geus pikun sia Ya. maksudna fungsi ngajanggikeun naon dina mangsa 17 tahun anu kaliwat ka Pandawa Bukan janji naon. Ingat gitu. dina mangsa harita oh maksud anjeun teh janji sia nyaeta Pandawa kudu ngaliwatan hukuman 12 tahun leuleungan ka tamas sataun nyamur Ya. dina sataun nyamur teh ulah katohyan ku jalma deui mun katohyan kudu malikeun kana Hukuman. janji kana hukuman 17 tahun aing geus cacap Go. kabeh geus cacap buruh dina eta hukuman terek naon sia ka aing ka Pandawa Nare naon kata. oh masrahkeun nagara Amarta ta datangna aing ka direk nanyakeun ka sia poe naon jam sabaraha tanggal sabaraha seren sumeren nagara Amarta ka Pandawa Eta. jawab entong Ya. Bertahan ke. Bima ya hampura kaula bakal mukakeun ieu pamadegan diri kaula miwah para Kurawa sadaya yen kaula bakal mertahankeun ieu nagara muarek make jeung dipasrahkeun kana Pandawa deui Go. hampura maneh balik mawa paisan kosong Bima Digini. tuh sia baeud tingali Ya. Ya. Kucem gitu mau power. Ilian we atuh negara mah jeung kontrakan Pilihan we ku kos. Ya. dedengean aing teh syarek bertahankeun sakali deui aing rek nanya bisi sia keur mabok bisi sia keur ngadahar kucubung Jika ngadahan kamlet. rek nanyakeun iraha dipasrahkeunana negara Amarta ka Pandawa Yo. kaula tadi geus sumarita moal rek masrahkeun kaula rek bertahankeun ieu nagara cocok Ya. Cocok bisa. sakali deui aing rek dipertahankeun atau masrahkeun denge maneh Bima ame cinek we kaula ya Go. bujeng hingga sanagara bujeng hingga saprovinsi sadaerah sadesa sakampung satapak meri aing muarek mikeun nagara Amarta ka Pandawa cocok Wah. Cocok bisa dah. Bima 10 cocong nyuni jarak waos kekerot panon beureum lawis pasukan Astana siap ya Ya. aya naon komandan aya naon bos aya naon lur Aduh. Ya. mangsa ayeuna menang pancen ti para badega Ya tugas. nyata pikeun ngepung wakul buaya mangap saurang jalma saha bangsa Go. Garo. garong tukang selingkuh Aduh. saha Tangguhkeun. sabat wae kokotna Tukang nikung jar tuh. lain jalma biasa ya jalma biasa lain Jore-jore. lain jelema jore-jore tapi sasat ieu teh musuhna Kurawa musuh Kurawa iya saha Ya. Sok. Pandawa teh Pandawa nata apa sih teh Pina ku teu wawuh atuh. dulur Kurawa Ya. anu boga negara Amarta oh lain apa
Oi naon aya judulna? Oh, aya keneh jenisna teh tuh. Pandawa teh jelema 5 lalaki wungkul saturunan Nya ngaranna eta. disebutna teh Pandawa. Lamun jelema 5 awewe wungkul Pandawi. Panawi eta mah Sia teh heureuy teh bener. bener. Lamun misalkeun lalakina 4 Nya awewena hiji saturunan Pandawa kaselapan. eta Kaselapan selap nyelap nya aya nu nyelap eta. mun awewena 4 lalakina hiji Pandawi. Pandawi kaselapan. Beres. Nya Lamun teh lalaki wungkul teh Pandawa awewe Pandawi. nya Mun bencong hey. euy panakol beureum. Atawa lamun bencong wungkul mah pangpenggeun nya. Saha Pandawa da kabeh hadir. Pandawa nu kadua nu katelah gajahna Pandawa. Lonteng. Emang Pandawa aya gajahnya? Lain maksudna teh gelar. Gelar nu kasohorna eta. Sugan teh Pandawa teh asupna kana marga satwa aya gajah aya monyet. Lain. Nya eta Pandawa anu kadua Sibima. Wah. Jadi dipenta cenah paehna. Dipenta cenah pisah hulu jeung nya raga. Awak Eta teh ya. Waduh. Lain sifat Sibima mah sakti, lain Sibima mah cenah teuas bejana kulitna. teu mempan. Pilih tanding sudah lawan. Nya. Bedas tenagana. Wah. Bentar. Ya. Negana dia tuh. Sanajan manehna make jeung bedas tenagana awakna jago gede. Ya. Sakti mandraguna pilih tanding sudah lawan. Tuh. Manehna mah ukur sorangan urang mah lobaan. Tuh. Hah? Batur urang mah tuh. Sakti-saktina jelema yakin aya apesna. Nya. Kena ku. Hujan oge aya orotna. Halodo oge aya hujanna. Tuh. Leres. Tah, pan aya paribasa. Pandai tupai melompat pasti Ci. kabur. Lain. Lain atuh. Sepandai-pandai tupai melompat pasti katewak. Pika. Ya. Sepandai-pandai tupai melompat pasti oke. Pasti jatuh juga. Tuh. Eta maksudnya teh. Urang kepung di sisi saketi, Ya. Dihanap. dihanap salaksa, di luhur 1000. Tuh. 1000 naon ieu urang jelema opatan. Ya. Heupan bejan ulian. Jeroan dulu. Cingkoba Nya. tenjokeun ke kubangan urang. Hah? Siap. Gerak. Lencang depan. Gerak. Hey. Dah nya. Kompak gitu. Siap. Gerak. Hey. Isar di tempat. Gerak. Eta sete anjing sete kena dada. Oh, kurawe tuh. Siap. Gerak. Lencang kanan. Kadieu. Kadieu. Kadinya. Pan kanan ge kadieu, ieu mah kiri tah. Yo, kensa eta mah. Ieu mah kiri atawa kenca, ieu kanan. Tuh. Siap gerak. Lencang kanan gerak. Kadieu. Ieu dan ieu. Ieu dan kanan mah ieu kanan. Itu benar. Aing teh geus 20 tahun jadi komandan. Oh. Babinsa 5 tahun. Ya. Ieu kanan. Jadi koram. Tah ieu mah kiri. Ya kiri eta mah. Nurut sia komandan. Siap gerak. Oh. Lencang kanan gerak. Allahu Akbar. Ah, nya. Nu pikat teu nurut pisan sia. Agama naon sia? Siap gerak. Rek nurut mah. Wah, ditodong. Rek nurut mah. Bade. Rek nurut mah. Rek nurut mah. Bade. Sieun. Tuh. Ai kasieun mah aya. Dan naon? Komandan malikna kali itu geus. Nya. Malikna kali itu nita ka komandan lain nita. Rampak. Nya men kompak pan. Sok nita kali itu.
Malik nak itu kieu Itu sosialik ya, untung ai kumarana bagur tung soleh komandanna tuh. tingali Ya. nu bener siap gerak wenca kanan gerak Tah, ta eta eta bener. eta na teh hese Sakitu enteng. dan eta leungeunna tong dihartahanapkeun Tem diecakeun. komandan muter ka itu Ya. nah salah kaulan nah salah komandan Ya. mitna ka aing laksanakeun heula Nya turun teh heula. sok Dah. jadi saha nu salah ayeuna mah ulah ngarebulkeun salah jeung bener kurang tewak itu jelema Jika bela diri bantu. nu salah saha nu salah mah ieu mah kaayaan alam Aduh.